Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha. Wa qala ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Shadaqallahul aliyyul azim. Para ahli gempangan anu mulia anu hadir dina ieu lingkungan taman-taman para sholihin, taman-taman para wali, taman-taman para ulama. Anu mana makomna jalmi-jalmi nu saleh, makomna para ulama, para aulia, boh nuju menengna, boh sabada wafatna selalu dikerumuni ku para malaikat. Selalu dihujanan kalayan hujan rahmat Allah, welas asih Allah, ridho Allah, hujan keberkahan ti Allah, pitulung Allah. Hujan mang pirang-pirang anugerah. Itu hamba-hamba Allah anu iman ka Allah, malah lain sakadar iman tapi sampurna dina iman. Ai sampurnana iman nepi kana darajat ihsan. Ihsan oge ihsan anu pang puncakna kedudukan ihsan. Nyata dina kata lain makrifat ka Allah kalawan makrifat anu sampurna. Nepi ka Allah. Aya dina makom hakikat. Sanes ukur makom syariat tarekat unggul, tapi dara rugi karena hakikat. Nah, disebut ahli hakikat. Malah tesakedik anu sanes ukur nepi tapi bisa nganepikeun. Sanes ukur ahli kasyaf tapi oge bisa ngasyafkeun batur. Jadi aya ahlul wusul, aya ahlul isol. Wusul manepi, isol manganepikeun. Anu mana teu sakedik marantenanana wali-wali Allah janten imam para ahli syariat. Ilmu syariat secara dohir, ilmu Quran jeung ilmu hadis, oge ilmu wasilah-wasilah.
mang pirang-pirang fan keilmuan kermukakeun tirai-tirai anu ngahalangan kana mana-mana anu terkandung dina Quran sareng sunnah secara dohir, ilmu dohir anu tedugi kana hakikat, tedugi kana hakikatul amri, hakikatna perkara. Ieu sadayana tangtos ieu ngamakmum ka para aulia-aulia Allah ahli hakikat, ahli kasyaf anu ku Allah dipaparinan uningan karena asrar ilahiyah, rahasia-rahasia kapangeranan anu ku Allah dipaparinan cahaya dina atina sehingga kegelapan-kegelapan anu jadi hijab boh kegelapan dina sabab dosa atawa cinta kana dunya condongna kana dunya rerepna kana dunya atawa dina sabab sifat-sifat nafsu anu tercela. Tawatina sabab kabodohan kayak poek para roek dunya teh poek nu cinta kana dunya atina jadi poek. Termasuk ilmu anu hubunganana jeung dunya anu teu ngait ka Allah Ta'ala hartina anu lain dina kumaula ka Allah ilmuna ge poe tentang dunia teh seperti ilmu bisnis, ilmu kesehatan, ilmu matematika itu kan ilmu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa lamun teu diniatan rek dipake penopang rek dipake fasilitas sarana prasarana keur ngawujudkeun ibadah ka Allah imma ngalakonan parentah wa imma ngajauhan larangan Allah tah ilmu eta teh poek dina ati teh di mana dikaitkan ke Allah. Nah, otomatis najan ilmu dunia jadi cang. Ai nu diaji nama bahasa Inggris ngan tujuanana nah gitu. Kenaon bahasa Inggris ieu mah keur dakwah. Jadi cang ilmu matematika keur naon apa nih? Keur utang hitung anu dibutuhkeun ku syara ya hukum waris make utang itu ke matematika kan dina urusan fikih seueur make matematika mun kitu deui dina urusan-urusan lain kayak bisnis kayak ilmu politik jeung sabangsa. Wali-wali Allah adalah jalmi-jalmi nuku Allah Ta'ala manahna dipinuhan ku cahaya leungit kapatengan teu aya poek anu matak nyamarkeun teu aya poek anu matak ngalolong kan ku poek teh jadi loloh minimal naon samar mun lampuna ngenyai pan samar teu jelas kan nah
wali-wali Allah mah ca anu batur teu hartieun kan sehingga nganggapna kawali Allah taala teh sasar aya nu nganggap musyrik kawali teh kan aya nu nganggap ahli bid'ah kawali teh dianggapna teh ya pemahaman pemikiran wali-wali Allah atau amalan-amalanana atau wiridan-wiridanana tuh aya anu mengkol tina Quran jeung sunnah cek pamanggih maranehanana okay. Anu samar malah lain samar teu katingali wae ku maranehanana keterangan-keterangan anu sahih secara ilmu dohir geus teu katingali sabab cahayana teu aya dina ati beh dituna ningali kana hakikatna perkara mah komo teu nanyaw pisan dina ilmu lahir oge geus dordar padu renyaw cek ieu haram cek ieu bid'ah malah musyrik dan sebagainya gitu eta teh cacak ilmu lahir nu jadi sabab naon sabab nama kekuatan akal we teu sarua aya anu kekuatan akalna lemah aya anu kuat oge wawasan-wawasanana aya nu leuwih luas aya anu pici gitu kan aya anu kalimpudan kan ku nafsu amarah kalimpudan tuh syahwat ku kahayang kalimpudan tuh ku bisikan-bisikan setan kacintaan kana dunya kan bener ge jadi samar geus nyaho ieu teh salah yakin kan tapi ku sabab cinta kana dunya dilabrak oke geus nyaho ieu teh kudu Qur'ana nyaho hadisna nyaho tapi ku sabab ieu bisikan-bisikan setan leuwih kuat ya akhirnya ditinggalkeun tah disebut alus ceuk agama teh sholawatan ditinggalkeun gitu wali ulama dijauhan sok sing rariung nu dijalak harupat mah anu dina film mah anu dina hareupeun TV mah anu dina itu ini mah gitu padahal mun ditanyakeun nu alus mana ngarti tanyakeun keteranganana oh beberebetan ngan kalimpudan tuh sehingga betah keneh dina tempat anu didinya benu Allah turun ka ahli eta tempat betah keneh dina riungan anu didinya ancaman Allah ditumplekeun ka ahli eta riungan karena Allah terita tong boroma tempat-tempat nu dipake doraka ka pangeran cacak-cacak urang boga imah urang wala siga istana raja teu dipake doraka ku urang ya pake salat pake ngaji ku urang teh bandingkeun jeung riungan didinya aya ulama Allah didinya aya jalmi-jalmi nu saroleh nu jumlahna loba gitu kan di imah salat ngaji pandi dia ge gitu nah dina riungan didinya aya ulama Allah ngariung jeung ulama komo didinya aya wali Allah ganyor ya ganyor wal bisa disaruakeun najan imah urang dipake salat ya kuburan wali teu dipake salat anggar masih keneh hebat keneh agung keneh
di dinya tempat aya kuburan wali. Aya bangke wali, jasad wali di hiji tanah, kajenting di kebon, di leuweung, butrak batrek, kan? Kajenting para rau, hieum para roek, teu make lampu. Tuh. Ingat. Tuh. Indallah, mungguh Allah mah masih keneh dipika deudeuh ku Allah, tah kuburan wali. Di lingkungan kuburan wali, kan? Sabab hujan rahmat Allah, keberkahan di Allah, pitulung Allah, anugerah Allah, nikmat di Allah, kawalina, kaulamana, kanu saroleh, teu eureun ti mimiti di dunya, hirupna nepi ka di kubur, nepi ka di akhirat, tuluy dihujanan ku Allah kalayan hujan welas asih. Hujan cintana mun jelema deukeut jeung kuburan wali kabagean kecerepna wae mun teu jibruk lamun teu nepi ka rancucut ku hujan rahmat Allah nu dihujankeun ka walina minimal kumaha cenah kecerepna wae mah kan kabagean bandingkeun jeung imah urang pake salat ku urang udah sholat urang atau lain sholat wali baca Quran sapoe menang satamatan udah baca Quran lagi baca Quran saha urang atau si bocokok teh si kences teh lain maca Quran wali urang loba ngadoa di imah urang penting pinu ku doa atuh udah doa nage doa urang lain doa wali kan geseh makna dauhan Allah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dadauh Allah waliyul ladzina amanu Allah nu jadi walina jalma-jalma anu ariman ka Allah iman nu sampurna ka Allah yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur tah nu iman mah ku Allah dikaluarkeun tina alam kegelapan poekna kabodohan poekna kasasaran poekna tah nafsu-nafsu anu sifatna tuh tercela poekna tah tuh cinta kana dunya poekna tapak-tapak dosa poekna eta teh zulumat tungkul sakur poek nyambungna jeung neraka lamun ati geus poek kitu tah hartina dikuburna ge poek sesuai jeung poekna ati waktu di dunya dulu eta teh nyambung ngeling eta teh ka ditu ka mana kana neraka sabab neraka teh hiji alam anu poek hancur dunya teh eta tes naungkul seuneu neraka teh ai seuneu neraka kumaha poek hidup poek teu nenyo dina neraka mah teu nenyo teu aya seuneu neraka beureum teu aya anu bisa mancarkeun cahaya teu aya poek matak lolong panenyo poek saking naon saking panasna muncak maka ku Allah Ta'ala dicirian pangeusi neraka adalah kunu poek-poek di mana artina poek nah ciri yang ngelingna ka ditu oh saya mau bus ka kubur teh poek poek nu mana di kubur teh poek nu dina ati waktu di dunya kunaon poekna teh apan eta poekna teh ku kupur ku maksiat eta poekna teh tuh kunaon deui eta ku cinta kana dunya poekna teh kitu gumantung kana bae poek eta ku bodoh poekna teh tuh nah
Ari sawarga alam anu terang benderang caang teh sawarga mata genah jang brui brai katingali itu katingali ieu kadenge itu kadenge ieu bah sawarga mah kitu ai neraka mah poek nepi ka poekna teh matak teu nenyo paningali matak bonge kana pangdenge matak leungit rasa pangambe tuh teu kapanggih tah teu kadenge bonge ari cahaya lain ukur nenyo panon cenah cahaya tapi oge eta nu ngahalangan pangdenge jadi leungit ku cahaya eta teh aduh jadi ararindah kadengena katingalina matak tiis ceuli herang panon karasana nikmat gitu kan ahli cahaya mah kitu matak di bawah salat nikmat da ahli cahaya dibuka we ku Allah panghalangna teh kitu tah kapepetengna teh nepi ka karasa nikmatna salat teh pan salat teh ngelingna ka surga wiridan Quran shalawat zikir gitu naon we ngelingna teh ka surga ka kitu amalan-amalan anu eta teh cahaya wungkul ilmu Allah, ilmu Quran, ilmu sunnah cahaya wungkul amal anu ngamum kana eta ilmu jadi cahaya amalna sifat anu ngamum kana eta ilmu jadi cahaya ucapan-ucapan nu nyambung kana eta ilmu Allah jadi cahaya kabeh caang keteh leungeun jadi caang beungeut jadi caang kabeh anu dipake salat anu dipake tuh lain ukur kudu wungkul letah nu dipake maca Quran wirid itu caang sadayana. Tah panghalang-panghalang anu jadi hijab teh kitu dicabut ku Allah. Jual aya we aroma nu beda jeung pangameu batur. Nah batur mah teu ngameu, ai urang dibere ngameu. Nah ku aduh meuni ka ambeuna teh indah, nu kadenge indah, nikmat nu katingali indah. Kajeun teuing katingalina siga gitu. Pika keungeun katingalina pika rujiteun tapi mungguhing jalma anu ku Allah dipaparinan cahaya naon cahaya ilmu Allah eta nur cahaya minuhan alam ati minuhan alam pikiran brai we akalna teh caang atina teh caang takut caang eta hijab teh ku Allah dileungit-leungitkeun takut caang eta teh ya ku caang eta jadi kabeh tuh berfungsi pangdengena berfungsi pangemeuna berfungsi gitu jadi ngadenge anu teu kadenge ku batur ngameu anu teu kaambeu ku batur gitu omongan oge ieu wali mah bisa nepi ka alam kubur omongan teh bisa nepi kana alam ati jelema wali mah mengomong teh buse kana atina omongan wali mah bisa nepi najan ka ujung dunya omongan wali mah langsung ngomong nate itu kadang kucing langsung kana atina jawanya hon manehna teh di omongan teh itu walima nah sababna apan cahaya teh ya sungkakeun hijab kabeh jadi matak wali aya istilahna ras jelek gitu kan apan geus wah cahaya atuh da lengkahna ge lengkah cahaya lengkah cahaya apa siga kumaha kecepatanana siga kumaha kecepatanana lengkah cahaya atuh da omongan anak pangdengena teu kahalangan ku tembok teu kahalangan sabab dibuka kabeh hijab-hijabna ku eta nur. Naon nur teh ilmu Allah. Naon nur teh amal soleh anu ngamum kana eta. Naon nur teh akhlakul karimah, akhlak etika anu mulia anu terpuji nu ngamum kana eta. Naon nur teh kalimat thayyibah nu diucapkeun nu hade-hade boh Quran, sholawat, mang pirang-pirang zikir, tuh, nah anu ngamum kana eta ilmu. Tuh, ieu ilmu ti saha? Ti Allah anu Maha Nur. Allah teh nur, Maha Nur. Anu ku Allah di paparinkeun ka saha? Ka kakasina, ka nabina. Anu mana nabina teh nur. Cahaya deui nabi urang teh. Sallallahu rabbuna alan nuril mubin nur. Oh, dina Quran nurun wa kitabun nur. Nur teh nabi urang.
kan? Ya sirojan muni lampu, malah bisa nyaangan lain ukur caang wungkul pribadina tapi nyaangan nur. Sana ku malaikat, malaikat ge nur. Nu dicanakna naon? Ilmu Allah, ilmu ge nur. Ilmu eta amalkeun, amalna jadi nur. Akhlakna jadi nur, kalimat thayyibana jadi nur. Pinuh atuh. Lahir batin mukmin teh kunaon? Ieu caang. Brui-brai geus kitu. Nyambung teh ka kubur, ngeling ka surga, ka alam nur. Kayak di surga tepang sareng Allah nu Maha Nur, tepang sareng ahli nur. Ahli nur unggul di surga mah. Ahli kapetengan mah moal disimpen di surga. Ya, Allah diasupkeun ka mana? Kana neraka. Nauzubillahi min dzalik. Allah Ta'ala ya ahli nur di dunia keneh kapetengan-kapetenganana disingraikeun ku Allah yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Di mana ieu teh? Di dunia. Geus jadi ahli cahaya berai geus kitu mah di dunia keneh. Bus ka kubur, wah caang. Udang di kubur caang ya. Maling lu. Lah moal maling lu. Dulu nepi ka muntasiratul mustaqim. Dulu nepi ka asup ka sawarga. Kita ahli nur. Moga-moga urang sing jadi ahli nur. Sing menang syafaat ahli nur. Da ieu nu jadi sieun keung sedih dan sebagainya karena poek. Mun poek mah urang we rek leumpang di nu poek. Pan urang beureun pasti bakal sieun naon? Sieun ti tajong, sieun ti kusruk, sieun we. Di mana poek? Eueuh batur geus poek mah. Mun urang di nu poek katingali gigireun. Katingali hareupeun. Tukangeun keung. Jadi sorangan. Sedih. Bakal sedih. Tah nu jadi khauf, nu jadi hazan, sieun keung jeung sedih teh kusabab poek. Di mana poek pasti jadinya bakal aya rasa sieun poek mah rasa sedih. Di mana leungit poek ada katingali atuh jalan tincakeun katingali atuh tujuan teh kitu katingali itu surgana ge katingali ti dieu keneh tuh kan katingali atuh dauh aling-aling naon sabab caang rek aya keung rek aya tinggali surga pada nabi di alam kubur keneh nikmat